Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pemajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan warti mayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh njang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene kurang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok sahameur nu nyokot duit 20 juta beak emang tadi di mana anapun motor mah aya motor oh deui sarua ye eta mah duit di bawah motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nya ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareung ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seurinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae teh mah cenah teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak dekat mana Mekah ke Mekah mau kendaraan mana kendaraan memawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos mah edan jing edan ka aing sia nu edan itu ontan Allah ukuatan Allah atuh gula bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak na ti luhur Jabal Qubais plek bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna
geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong jaknya ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasih anu beranian madak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun ge geus alhamdulillah kok maka dipotong segala rupa leungeun aku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motong lagi hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi bareng di deuleu bom muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toafna wali nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukul lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leugit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bisakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah asalnya udah bohong eta teh cek moal teh rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dieu ge teh aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa pan ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya lah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah begitu boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh keren ngasih Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali na ku sebab jadi garong je atuh mamang ge beus yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing mah jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia sing ada apa itu ka aing Allah kan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa hayang tah budak atuh mah sapeda-sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin hese gua yang Fortuner blon sama budak
tapi pangeran Gusti mau atuh pas kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nya Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nya Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere cara ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok penta pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan ya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia 5 otait lamu tia 5 manata wala man ya 5 naon eta tuh kan laman ya 5 otait wala mutia 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan moal be sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya anu bisa ngahalangan lamu tia 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan menta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teh aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore lain aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha sok naon bae sia mah asana jan mangge we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana kek ku abdi pangnyandakeun sendal teu kudu teu dek kadi ka mana Pak Haji aya ngilu kek dipangnyadakeun bae pangnyandakeun panjadakeun tawadu ngaran Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmalikeun mantap
eta ku ngadengin ge geus ser angin segar datang padahal menjawab bener jangan teu mang meulikeun geus seger kudu eta tawadu ulah mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun mio bukan masya Allah beneran Pak Ji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok ye batur sieun kasih aing ye satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel keneh heula aing ku di premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah baje sudah teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae saya kira ini dia lah tuh kalau masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok jadi bola oge sih emang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu seberang anak buah itu loba di tukang kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika yehe aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh lanang kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barangan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mah sogi sia eta kos kitu abad ka Allah teh bali bere ku aya gitu ku ge dah ka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng Allah aduh sama minta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak ka moal sih emang na apem saya macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udah entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wae hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia na ge kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran jaju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'a wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana sing deudeuh sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wa la gaiban maraneh henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari dieu mah Abah Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge
ku 10-an ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantak diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantak katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gawe doa terenggeus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijerabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih tadi masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener da doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh ngainstruksikeun tah mah paranti lebaran teh Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bar teh ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti dah nggak doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun tidak naon sih dibaca kurang ngurbari ge eta mah masalah tau doa nu eta mah paranti sa'i mah toa masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pengelet doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cek nu boga imah kiamat sih ngadoa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti moga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Kangjeng Daud alaihissalam wa kama layanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni ya Allah cek nu boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan teh doa perang atuh teu beres da berair kos kiai mun aya kiai kos kitu teh mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas yak lain
peting gue yang didatangan sih ya. Atuh parati lain parati aing da baca lain. Dia kudu nama pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waktu ababa samai liruhi wa jafil adhanyami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jeung aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghani ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajeun hukum ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran penta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing ayo ke datangna kumaha mah nya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan ka aing hatal milah sehingga uyah minta kain dan datang nak lain berarti orang minta uyah nu datang sorot uyah datang tuh uyah tuh waduh deres pun dihanap pun di luhur blek katimpa uyah paet sia kajian hukum gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang mau datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mau budak mau kayak ayah hamba-hamba Allah lamun orang di lembur mah nu sugih nu boga kayak ku Allah ditoel dot berangkat mana ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasaan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufyah lalau para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut ceuing mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ieu mah kadedeh Gusti bete layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna
para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta ka sasaiwal ti ka Gusti urucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan cakna emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya nuntut kanjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh kanjeng Nabi mah ceurik ngalengis dituruykeun lah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak Iti Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka di eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka di eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerikeun dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu kene kauntunganna jang anak mun bisnis kitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mata sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut anu kos kumaha dibere nu gendut ku Allah boh Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nya na sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kanjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu na tah naon kadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa mameh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karek penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu
sakumaha Gusti Allah teka kurungku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teka kurungku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tahu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos gitu nu mantep kauliya Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pas tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantap urang mah urang ye endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat teu ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas batu hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jeung sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung teh beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi batang teh pae atuh nganana ge tenang atuh geus pae mah geus beres atuh nganana ge tenang atuh geus pae mah geus beres tah bagus kitu insyaallah tama apa saya jelema anu burut ngeburut nanya ka naon ngaranna kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa makelti kana kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas itu guys, diulas ku jaga set. Menang saminggu bebeja ka kiai. Kiai nanya, kumaha burutnya? Diangsongkeun herang, kiai. Atuh pasti jadi minyak kalapahan. Kamari mah teu pati herang, gua mah herang. Cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sial tak kiai. Ya Allah, ya Rabbi, ayah baik. Nah, coba, udah cai, kiai na kere sare, kere tungguan. Orang anan jeung pamajikan ya. Keluarnya, bukan ada segede kan, enaon. Itu cina mah aja nyari beuteung. Oh, beuteung ya. Atau bacaan aja dia bukan ada segede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti, mun teh cagerkeun. Nang bae tanyakeun, kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngan ngadoana boga hadas gede bae cager. Anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekali mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali
ai urang mah diwuduan ku diwuduan jaker wuduna ge teh ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjadil masih Allah maring rata pas kabeungeut naon eta karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung ngukumah ih ta budak neundeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan ulai di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudak gitu teu cenah mah teu diijabah buktina teh dijabah atuh nya nama nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya nah henteu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi teh wuduna ge inget ka Allah tuh komo salat ai walimah keur boga hadas lagi batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nemantat Allah mere konsep udang rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang keke ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh njang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok sahameur nu nyokot duit 20 juta beak teh tadi di mana anapeun motor mah aya motor oh deui sarua ye eta teh wapur duit di bawah motor bae eta kos kitu geus Masya Allah hari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai
tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari serinyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah cenah teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cenah hebat kan wali tanya Pak deuk ka mana Mekah ka Mekah teu mau kendaraan mawa mana kendaraanna kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kain sia nu edan ontan Allah ukuatan Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontakna ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka dieu leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di dieu bari nyana minta hampura minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula ku nyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji di set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasih anu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeun aku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi bareng di deuleu bu muatan gaya keneh nuhun Gusti beres tawafna wali nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah kading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ieu bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bidakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mendibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual orang jauh ente cenah asalnya bede bohong eta teh moal teh rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongok
aya di Cilongok pemalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda kudu mah rame pan maling sepeda teh ngadoh pan kukula nu maling sepeda beunang serahkeun ke polsek urang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih pakai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkep aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat kakula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh keren ngasih Gusti nges be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali nak sebab jadi garong atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula aja sia ngagarong ditakwa aing deui Pak aing manu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jameureunnan Gusti janaga boga nurani Gusti kita teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisak ya aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan nyana kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa mah nggak leuwih sopan tinu sok tahajud tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendak dibalik mendak maling iya tuh geus kos kitu bae ti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya lebih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pemalingan ambalaya yang kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja ka polsek ngan ngana mayar ka aing sabarata ka polsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang Pak mending didoakeun Pak Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeuleum ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kumaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun cenah Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerebekan di neraka nah nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula
aju tunjak-tunjuk gegalak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap cetak comot cetak sia diuk di dia sakedeung bae diuk di dia diuk maksudnya diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung bujara diwali di zaman Tuhan saya mah asal ditita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali saya ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung asal diuk wali sekali diuk wali orang mah di dia geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu jawabannya sanunya orang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna je atuh urang mah wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cak babaturan aing ge sarua sia bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing dua nyawa ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah lawan ieu malaikat teh kaya aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya kira emang berkorban seperti 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali nggak di tukang ye jokin geus taguk dihareup henteu ieu mah jangan lupa merena dihareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret jak embung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan mah ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang dihareup waktu beres ya Pak ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka iya soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah matilok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandeuk naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu beureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru'u wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teu resepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko
jadi malah iya sing ade madak Allah tersepen kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kedua panjang ya nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersepen anak tersep tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh tersepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang haju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisa nih nanti karena pertama matunya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 20 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah meuli orang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh pan ka Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon kana kitu teh kayu teh set lalauran rata hiji dua yang geus kitu ieu di mana malaung kan ulina set ieu mah main cingin set celong saya tik sia teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit teh jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teh kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda main dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan ka dia Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya tuh kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pamajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah tuh bener guys ya aya gatuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kajawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cekolot dari gawinkeun jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh perlu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara
kurang lembur kasep ente sugih ente pengalaman sakila sekolah gangan SD ke SMPG ajun nana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 ente guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh okosi broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak tamam lain lalagaan tamang ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ieu lamun aya kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bisa kalau geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon garang-garana nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon garang-garana nu beubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karojokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya mal kebal diberes sesuaikeun geus lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadid leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh imah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngatuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan kugus nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we aya bogo mah panti aing dibogokeun aju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh engke batur nanya anak kanyana ongko wali ongko bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima
batu temal anu 1 miliar 2 miliar diciptakan ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan yang nu di mingguan sok buat kieu 2000 hutang nah ada iya batu itu batu beda kadar tuh kajian kuku mage teu bisa dipaksakeun gitu iya mah batu rubi begitu didelek orang bener aya seteran mahal hargana mungkin bayar 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli orang di dia beureum akur beureum lah kos kitu barade timang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 aya ongkos 5.000 jadi ya guys 5.000 kamu gede merahna akur merah delima beureum nama aku gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys usia mulai dijualnya kunaon itu pake bae mah lain jualeun emang atuh teh jangan ngatak bisa tuh kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab lawan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi moal bisa kajian kuku mage keluhuran kangjeng Nabi urang jeung kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkan ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersiana lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan kangjeng bawakeun buruk kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeunkeun di buruk berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit kahiji kadua katilu panggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mah bisa Musa siapa makhluk aing makolik atuh kapal mukola paling hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajian kuku mage ke kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeun anak oh aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dieu sia berangkat kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung ti mana-mana toh emang kuat pas kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh ku geus gede ilallah moh komo lamun dinu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau aku mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri tek baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun jasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan panantin orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok gitu eta di wetan di dia mah ente di dia mah teu beda maksudnya gitu-gitu kene
iya urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangona ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung nama batur ngawirid jeung nama kerek sampai maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nya ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarruj jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantek teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab naon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama kadeuleuna ku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung nengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuwih ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa anas tahajud anas sayang kalem ku murid siksa nu aya anas wiridan anas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya anas duha anas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus ayeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang poe hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali dan saya ngopi bae Habib Lutfi turun ngarokona teh ngopina terus bae itu saya ngobrol bae Habib Lutfi ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianna itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina segala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah kurang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu moal ngabaget naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentinganana kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ka Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaget naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun gos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu
urusan anak pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus yang ngisi ngisang dahar ngisi ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya ke ngising di mananya urang urusan eta wali mah geus tirok pikiran ngisi bebelepat ulos wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh ai urang pikiranna CS di mana wali mah tirok pikiran es buat datang buat teu ka es matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah menta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh tantang mah bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang mah bagus-bagus dahar pantangan eta nu hese pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu aya anak teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan kumpla pengple di hareupeun kaca untuk kondangan teu bagus aya mah ye tendeng deui pake deui sret cak setan itu bagus buat teman itu betul itu tuh cak nefsan nafsu pakai deh itu mah ada matching kan matching tuh itu mah sana boro-boro rangda parawan yang naksir kasih itu mulai geset cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikan ke Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surga keun emang nu Gusti acena di ka hareupeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh hareup neuleuh teh parentah Gusti abdi mah endek ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya nama ke mu wayah sholat teh wayah sholat kurang sholat teh sholat kadang-kadang itu kalau manter yes dan lohor teh sholat asar teh dah besi di lembur ayeuna teh sholat iya asana iya wali ieu kajian kukuman iya kajian kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetap lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu alam